simkuring pamirsa urang sadaya ayeuna sami-sami ngalaman kabingung kumargi itu ieu janten awis janten sesah urang bingung kumahanya kapan pangaputus di dinten usaha hararese panginten didamel hararese nanging aya hiji pitutur anu nyebatkeun kieu sagala pangabutuh urang teh bakal dicekapan ku Allah kadah diemot eta pitutur urang teu kedah deui bingung kumargi aya Gusti Allah anu baris nyekapan sagala pangabutuh urang mangga urang serenkeun kahirupan urang sadaya ka Gusti Allah supados urang tiasa tentrem ayem kumagi yakin aya anu baris nyekapan pangabutuh urang.